Sadaya rancangan Gusti dilebeti citu abdi ngahiji janten utusan kerajaan abdi ngucap berkat kangge Indonesia dugi kemuliaan Gusti dan ternyata kangge Indonesia si abdi ngarep nyandap doa-doa abdi muka Gusti karya anuangku pasti ngajantan berkarabi negeri abdi mengenai Gusti anu diagungkan sesiang dunia. Kerinduan Adina Indonesia dipulihkan tidak problem nalika dilebet jalan pangeran janten kemuliaan Gusti abdi ngucap berkat kangge Indonesia dugi kemuliaan